wali sarua bae teu bisa di naon ge di udeng-udengan hayang abe pajar wali di udeng-udengan teu bisa mendak aya Habib digendeng ku Habib duaan ajunyana nu digandengna peureum bae datang ka imah datang tawasul bae teu dititah teu naon ge ila hadarat marhaba nyana di dinya aju geus beres urang datang kadinya pajar sieun meureun urang di bejaan ini majzub kiai teh podol sero manya majzub deuleumpagan digendeng ujung-ujungna harus ada uang 9999 manya majzub bau ka duit ieu loba Habib sia ada tah besi ka imah ente ka ustaz tinggalkeun mun wani rante ye cenah Habib tinggal Habib mamajzuban sia ulah mual kaliru majzub ai asli majalain koski itu atuh teu wau ka dunia majzub teh artina majzub teh kang den tarik pikiranane saking dunia maring Allah jadi orang inget maring dunia orang inget 9,9 orang inget engge gue wali sumkonon gue wali mah majzub teh jazaba itu kang den tarik pikiranane jadi nyana teh geus leupas tina dunya ka Allah ieu mah di majzub jabzub tungtungna duit itu beres lain kitu ieu mah keur nyaritakeun lain Habib bae sanajan ahwal ge ulama majzuban edan beneran meureun lain majzub mah ye Gus Dur teu make kopiah Gus Dur make kaos kieu Gus Dur make kacamata Gus Dur kadang-kadang make celana panjang wali mah wali bae urang di udeng-udengan make jubah boh hebat jasa beh sorban ge 3 kos nunduk dagang sorban meureun teh mah lain ulama ke jubah ieu mah keur nyarita moal kaliru endek mah kae masalah ieu keur carita asli nawali ku bangsana kanyawan deui tuh ieu keur carita sirrul asrar jadi rahasia kamaripatan